Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Fi bina ismayiz zamani tetep dina mertelakeun adegan dua isim zaman wal makani jeung isim makan. Fatakulu maka ngucap anjeun mi yaf'ilu tina wazan yaf'ilu bi kasril aini kalawan dikasrohkeun ain fi'ilna ala maf'ilin kana wazan maf'ilun. Maksurul aini kalawan dikasrohkeun ain fi'ilna kal majlisi sapertikeun lafad majlisun wal mabiti jeung lafad mabitun wa mi yaf'alu jeung ngucap tina wazan yaf'alu bi fatil aini kalawan dipatahkeun ain fi'ilna atawa tiasa deui mi yaf'alu jeung tina wazan yaf'alu wa dhammiha kadinya tah jeung didomahkeun ain fi'ilna ala maf'alin netepan kana wazan maf'alun maftuhal aini kalawan dipatahkeun ain fi'ilna kal madzhabi sapertikeun lafad madzhabun wal maqtali jeung lafad maqtalun wal masyrobi jeung lafad masyrobun wal maqami jeung lafad maqamun wa syadza jeung syadz hukumna naon al masjidu lafad masjidun wal masyriku jeung lafad masyrikun wal maghribu jeung lafad maghribun wal matli'u jeung lafad matli'un wal majziru jeung lafad majzirun wal marfiku jeung lafad marfikun wal mafriku jeung lafad mafrikun wal maskinu jeung lafad maskinun wal mansiku jeung lafad mansikun wal manbitu jeung lafad manbitun wal maskitu jeung lafad maskitun wa hukiya jeung dikayatkeun naon al fathu patah fi ba'dihha dina sawarehna itu nu kabeh wa ujiro jeung dimenangkeun itu fatah fiha dina itu nu kabeh kulliha tegasna sakabehna itu nu kabeh. Hadza ari ieu sadaya aturan idza kana eta di mana-mana bukti non al fi'lu fi'ilna sahih hal fa'i eta nu sahih pa fi'ilna wal lami jeung sahih lam fi'ilna wa amma ghairuhu jeung anapun ari liana itu sahih fa jeung lam faminal mu'tali maka eta tetep tina isim zaman jeung isim makan hijikeun faminal mu'talil fa'i maka eta tetep tina mu'tal tina isim zaman isim makan tina mu'tal fa kitu tah maksurun eta nu dikasrohkeun abadan dina salawasna atawa amih tetep unggul di dina we faminal mu'talil fa'i maka tetep tina isim zaman isim makan tina mu'tal fa maksurun eta anu dikasrohkeun abadan dina salawasna kal maudhi'i saperti lafad maudhi'un wal mau'idi jeung lafad mau'idun wa minal mu'talil lami jeung tina isim zaman isim makan tina fi'il mu'tal lam maftuhun eta anu dipatahkeun aina abadan dina salawasna kal mar'a saperti lafad mar'a wal ma'wa jeung lafad ma'wa wa qad yadkhulu jeung rajin asub ala ba'dihha kana sawarehna isim zaman isim makan naon ta'utan isi ta'tanis kal madinnati saperti lafad madinnatun wal makbaroti jeung lafad makbaratun wal masyriqati jeung lafad masyriqatun wa syadza jeung syadz naon al makburatu lafad makburah wal masyruqatu jeung masyruqah bidhammi kalawan dhammah aina wa mimma jeung eta tetep tina sawarehna perkara zada anu tambah itu ma ala salasati kana tilu aksarana kasmil maf'uli sapertikeun isim maf'ul kal mudhakhali sapertikeun lafad mudhakhalun wal muqami jeung lafad muqamun wa idza kasura jeung di mana-mana loba naon asyai'u perkarana bil makani dina hiji tempat kila dicaritakeun fihi dina makan naon maf'alatun wazan maf'alatun minas sulasil mujarradi tina sulasi mujarrad fa yaqulu maka diceritakeun naon ardun masba'atun lafad ardun masba'atun taneuh anu loba sato galakna wa ma'sadatun jeung lafad ma'sadatun anu loba singana wa madz'abatun jeung lafad madz'abatun anu loba ajagna wa mabtokhatun jeung lafad mabtokhatun anu loba samangkana
wa maqsaatun jeung lafad maqsaatun anu loba bontengna. Wasmul alati jeung ari isim alatna wa huwa jeung eta ari itu isim alat ma eta perkara yu'aliju nu narekahan bihi ku itu ma naon al fa'ilu fa'il anu migawe al maf'ula kana maf'ul kana anu dipigawena li wusulil athari pikeun nganepikeun tapak gawe si fa'il ilaihi kana itu maf'ul. Fayaji'u maka datang isim alat ala mithali mihlabin kana seperti contoh lafad mihlabun, alat meres, wa miksahatin jeung lafad miksahatun, alat sasapu, wa miftahin jeung lafad miftahun, alat mukakeun, wa misfatin jeung lafad misfatun, alat bebersih. Wa qalu jeung ngarucap urang Arab kana lafad mirqatun, alat naik, bikasril mimi kalawan dikasrkeun mimna ala hadza netepan kana ieu isim alat. Wa man jeung ari saha jalma fataha eta anu matahkeun si iman al mim kana mim aroda tah ngamaksud si iman al makana kana isim makan. Wa syadza jeung syad naun mudhunun lafad mudhunun, wa mus'utun jeung mus'utun, wa mudhuqun jeung lafad mudhuqun, wa munkhulun jeung lafad munkhulun, wa mukhulatun jeung lafad mukhulatun, wa muhrudatun jeung lafad muhrudatun, madmumatal aini kalawan didomahkeun madmumatal mimi kalawan didomahkeun mimna wal aini jeung ain fi'ilna. Wajaa jeung datang naon middakun lafad middakun, wa middaqatun jeung middaqatun alal qiyasi bareuna tepan kana qiyasina. Tanbihun ari ieu teh hiji pangeling-eling. Al marratu ari masdar marrah min masdaris sulasi al mujarradi tina masdar kalawan kaluaran tina fi'il sulasi mujarrad ala fa'alatin eta netepan kana wazan fi'alatun bil fathi wa ala fa'alatin eta netepan kana wazan fa'alatun bil fathati kalawan patah pa'na. Takulu ngucap anjeun kana lafaz darabtu darbatan wa qumtu qaumatan jeung lafaz qumtu qaumatan. Wa mimma jeung ari masdar marrah tina fi'il anu aleuwihan alas sulasi kana tilu harapna bi ziyadati ta'i eta tetep kalawan nambahan ta dina masdarna kal i'taati sapertikeun lafad i'taatun wal intilaqati jeung lafad intilaqatun illama kajaba perkara fihi nu tetep dina emma ta utanisi ari ta tanis minhuma tina itu sulasi sareng emma mazada ala salasa fal waspu tah eta kunyipatan bil wahdati ku lapad wahdah kakolika seperti ucapan anjeun lafad rahim tuhu rahmatan wahidatan wadah rojutuhu jeung lafad dah rojutuhu dah rojata wahidatan. Wal fi'latu jeung ari wazan fi'latun bil kasri kalawan dikasrokeun pa'na lin naui eta tetep pikeun warna minal fi'li tina pagawean. Takulu ngucap anjeun kana lafad huwa hasanut timati, huwa ari itu jalma saurang eueuh dihareupeun hasanut timati eta anu alus tingkah daharna. Wal jilsati jeung tingkah diukna. Alhamdulillah logat Sunda kitab Sorof Kailani versi matana parantos rengse ti awal dugi ka tamat. Mudah-mudahan manfaat khususna keur kuring pribadi umumna keur samudayana. Wallahu a'lam bissawab.